Wiralodra ngagejebur ieu sang putri. Atur lajeng di dieu barang Raden Wiralodra nuju ngakuleng ngaraga meneng dangu-dangu aya suratan katinggalan. Raden Wiralodra anu kasep. Ieu kaula teh sabenerna mah utusan ti para leluhur, mawakilan para dewata. Yen kaula teh sabenerna mah widadari ti kahyangan anu kasebut Nyi Darma Ayu. Teu nanaon anjeun teu jadi jodoh kaula. Ngan kaula aya pamerdi. Isuk jaganing pageto ieu daerah teh bakal jadi hiji pilemuran atanapi hiji kadipaten anu kacida pisan subur makmur gemah ripah loh jinawi. Ngan ngaran kaula di dinya pang ngaabadikeun ku anjeun satria. Sakitu kaula rek mulang. Atuh di dieu ieu nyaeta sareng sena Nyi Darma Ayu anu kapenak dina panyariosan sareng sena ieu ngirimkeun suratan katinggalan. Guludug jegur geledeg jeger kitir-kitir buntut naga raja kumelitir. Alam ngadadak motah angin ngadadak teu cicing. Langit angkeblir ibarat nu pinuh ku pihujaneun. Kaayaan gludug 1000 gelap salaksa geledeg rerentetan. Wireh nyaeta kumulangna ieu sang Sudewi Darma Ayu nyaeta mulang kakahyangan. Anu netelakeun ieu teh sang Sudewi Darma Ayu teh utusan para leluhur, wakilna para batari. Di dieu kaayaan di ieu daerah atanapi di ieu patempatan es kuning gunjang ganjing genyelong mutaya papadana. Lami ti lami. Sareng sekna ieu kaayaan pulih deui kabihari. Raden Wiralodra ngandika nyaeta nyaur ka para masyarakat sakumna. Para rakyat sakabeh. Abdi Gusti. Abdi klan ah. Tah kitu sakumaha nu kasaksi ku Arandika sakabeh oge ka paman Kitinggil. Kula ayeuna sabenerna mah henteu hayang ayana ieu kajadian. Henteu hayang ayana ieu peperangan ngan meureun geus kudu kitu ti dituna. Titis tulis ti ajali takdir boten kena dipungkir lara boten kena disinglar paribasa. Yen kaula dina waktu ieu kudu ngaheuyeuk deui ieu daerah. Meureun lalakonna we kudu kitu. Tah naon atuh nya pingaradeunana ieu daerah teh? Nya entos we atuh Raden, saur emang mah kerajaan Babakan Cimanuk. Goreng Kitinggil. Kerajaan manya aya disebut kerajaan Babakan. Babakan mah da lemur leutik, Bro. Atuh da Kitinggil mah ngomong teh padu engab wae. Cing rakyat anu ti kidul naon kira-kira ieu pingaraneunana? Entos we cabang Bagelen. Komo atuh beuki jauh. Barang nuju raos Punem Catur atuh ieu. Teu weleh ari jalmi anu bersih manah.
tara linyok tara bohong salalawasna sok diaping kuno gaib dijaga ku para jawata diwuwuh ku para lelemut kitu ungling carita nya kitu deui Raden Wiralodra estuning tadina suhud nyaeta ku pamaksudanana ayeuna kapetik hasilna ka ala buahna wireh ieu kisidum parantos aya di payuneun ieu Raden Wiralodra ngandika ieu kisidum nyaeta hiji panakawan Kasyep anak king nah ieu jiga sepuh anu ti heula kiting ieu muhun Aden ngan anu ti heula mah aki-akina teh nyaan anu ti heula mah geus ulah ngabahas hal eta atuh paman kiting ieu mah ngobrol teh luar we tina tetekon kumaha ieu teh sugan we rame atuh Raden sugan we ditongton ku para audien geus urang Bandungan naon ieu cenah ki sepuh teh di dieu sang pandita ieu ngandika Asyep anak king cunuk kana waktu anu rahayu nitih wanci anu mustari ninggang mangsa nu utama Kasyep yen hidup teh geus kudu ngecak ngebur melak tandur di ieu lembur bakal subur makmur gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh patani sami sarugih mukti para pedagang sami senang para mantri, para bupati estuning ngabdi kaluluhurna kapamingpina. Ngan naon atuh nu jadi kabingung hidup teh da geurentes hate hidup teh nepi ka kaula teh. Oh, kieu pangersa ki sepuh. Yen kaula teh kaamanatan ku hiji istri nya carios nama kaula teh pernah bitotama atanapi peperangan sareng hiji istri anu jenenganana Endang Darma atanapi Nyimas Darma Ayu. Yen cenah inyana sejak ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara nya ayeuna sarengsena inyana peperangan sareng kaula teh ngagejeburkeun anjeun wireh inyana teh kadeseh kadesek eleh jajaten tah ngan saparantosna eta jasadna ngalengleong kapalidkeun ku cai walungan aya soratan katinggalan yen cenah ngaran inyana teh hoyong diabadikeun atanapi hoyong aya dina ieu patempatan cing atuh eyang kaula teh nyuhunkeun pitunyuk kedah kumaha teh atuh di dieu ieu kisidum hiji pangawal pajajaran nyaeta kapungkurna maklum sepuh anu kasipuh ku pangaweruh legok ku tapakna genteng ku kadekna luhur pangaweruh lega sampalan panjang pengalaman kitu kaayaan ieu kasepuhan dangu-dangu ngandika ieu Pinandita Kasyep Raden incukula tah ieu tempat geus teu kudu susah-susah geus we ti samet ayeuna kahareup malah 7 turunan nepi ka akhir zaman oge ieu tempat teh geus we dibere ngaran tempat ieu teh Darmayu. Darmayu nyaeta nyanak tina ngunyutatina ngaran hiji istri nu perang jeung hidup tadi padahal mah eta hiji istri teh lain wanita sambarangan
lain istri hinaun eta teh tuning hiji istri pohaci hiji istri turunan widadari ti kahyangan kasep utusan para leluhur nyaeta ditahan di para bujangga ti para jawata tah ti ayeuna kaharep mah geus we ieu ngaran teh ieu tempat teh berengaran Darmayu. Ganti poe datang bulan ini menit datang jam kurunyung tahun ganti windu pamerintahan ieu kerajaan Darmayu subur makmur gemah ripah loh jinawi tata tentram kartara harja kalayan nyaeta aya dina kapamimpinan Raden Wiralodra kitu kayaanana beki kuat struktur kapamerintahan ieu kerajaan sehingga ieu kekuatan dinamian Indra atanapi kuat di dieu ieu kekuatan dihijikeun dina nami Darmayu dijadikeun ieu teh daerah Indramayu. Di dieu Raden Wiralodra kedal ucap ka sakumna masyarakat ieu daerah ti ayeuna kaharep yen ieu tempat teh urang dibere ngaran Darmaayu ngan kulantaran ieu tempat beuki dieu beuki kuat beuki kokoh persatuan jeung kesatuanana patut dicontoh ku anak incu nu bakal datangnya kanca leres Gusti leres pisan Gusti tah ku kituna ieu daerah ku kaula bakal dibere ngaran ti samet ayeuna kaharep boh jadi kerajaan boh jadi karesidenan boh isukan jadi kabupaten ieu daerah teh Indramayu kitu tah duh jadi bahagia deh euy ya aya daerah anyar ieu mah betah subur makmur gemah ripah lojinawi euy mameh mungkur tina ieu laku mameh mungkas ieu carita meureun uat teh arek nyalurkeun kabahagiaan tulus ayeuna mah dedi ieu tulus dedi bahagia teh ayeuna mah sabab uat teh geus boga hiji tempat nyaeta Indramayu ayeuna mah kitu parentul gunung luhur dedi mipir pasir nulung kawin mapai jangkar nu laleuwang jurang meureun lain jangkarnya euy mapai jungkrang nu laleuwang mapai warung jajan heula mapai warung mah dah da lagu naon-naon gedek mah silung dedi geus dedi atuh ka para kanca rupina carios asal usul Indramayu atanapi babad alas Indramayu paralun narutus gunung palias narajang alas hapunten anu kasuhun rupina mah minangka nama eta anu kapendaku sim kuring salaku juru pantun ti channel YouTube Dangyang Sunda Official tong hilap di subscribe di share di like, di komen, kalayan suma ngageureut tarongton ku sadayana atuh papadaning ti kitu Kang Dedi sim kuring sapara kanca ti DS channel atanapi ti Dangyang Sunda Official channel YouTube ngantos komentarna ngantos kritikanana ngantos masukanana ti sadayana para panongton kitu rupina mah atuh rupina ti sim kuring sapara kanca unur sanes pundungan amitan sanes bosenan cag natarnya lalakon kasmaran picaritaeun
Wilujeng patepang deui dina sanes waktos dina sanes carios kalayan panutup saur pamungkas carita. Miara budaya Sunda pancen urang sararea salaku urang Sunda. Urang Sunda ulah era, urang Sunda kudu bangga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.